Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neraskeun kana ngalsapinahna dina pasal syarat susuci nganggo batu. Paslun ari ieu teh hiji pasal surutu ijza'il hajari ari pirang-pirang syaratna susuci nganggo batu eta samaniatun aya 8. Ayakuna kahiji kudu kabuktian susuci bisalasati ahjarin eta kutilu pirang-pirang batu. Wa ayan ko jeung kudu bersih naon almahalu tempatna. Wala yajipa jeung katilu ulah kaburu garing naon an-najsu najisna. Wala yang takila jeung kaopat ulah pundah-pindah najisna. Wala yatro'a jeung ulah datang alaihi kaeta najis naon akhorun najis anu sejen. Wala yujawiza jeung ulah ngaliwatan najisna sofhatahu kana bebokongna eta jalma wa hasyafatahu jeung hasafahna eta jalma. Wala yusibahu jeung ulah ngeunaan kana najis naon maun cai. Wa ang takuna jeung kadalapan kudu kabuktian naon al ahjaru pirang-pirang batu eta tahiratan anu suci. Pasal di dieu bade mertelakeun susuci nganggo batu. Nyaeta nu sok disebatkeun istinja ku batu. Jadi nu namina istinja teh nyaeta ngabersihkeun najis tina dua palawangan. Eta palawangan tukang sareng palawangan anu payun. Tegesna ngabersihkeun tinja sareng air kencing. Carana istinja teh sadayana nyaeta aya 3 cara. Kahiji nyaeta nganggo cai, dikumbah ku cai. Eta nu afdol. Anu kadua tiasa nyaeta ku batu heula, teras geus beres ku batu tuluy dikumbah ku cai. Anu katilu nyaeta tiasa istinja ku batu atawa ku benda anu berupa kain kasap atawa dangdaunan naon bae anu kasap-kasap anu sakirana bakal ngangkat kana najisna lamun diserbetkeun atawa diusapkeun. Jadi ulah ku benda-benda anu lesang seperti halna plastik atau napi daun tales kan eta mah lesang mal biasa pake nyusut najis gitu. Tadi dieu syaratna susuci teh dina ku batu aya 8. Nu kahiji nyaeta syaratna istinja teh kudu ku 3 batu. Tegesna batuna ge mun tiasa mah hiji batu teh aya 3 juru. Ya sapertos hal siga segitiga lah. Atanapi aya juruan be, aya congoan ulah sampai bulet. Ya saena mah kitu batuna teh. Jadi di mana nyusut anu pertama kedah bersih sadaya si najis teh kacandak. Terus susutan kadua katilu mah ngabersihkeun gitu. Nu kahiji mah nyandak najisna heula batu nu kahiji mah. Nu kadua nu katilu nyaeta ngabersihkeun sisana. Jadi upami teu kaangkat najisna ku usapan nu pertama teh dianggap hiji batu. Jadi kedah kaangkat heula. Anapun ayeuna 3 batu dicolekeun sakali can bersih keneh aya sesa najisna. Colekeun ku batu nu kadua, colekeun ku batu nu katilu kakara bersih eta dianggapna hiji batu gitu. Dianggapna teh hiji batu, mangka tambihan deui 2 batu. Nu kaduana syarat susuci ngangge batu teh nyaeta kudu bersih tempatna. Jadi di mana tempat najis eta teh kedah bersih ulah sampai aya deui najis gitu. Anapun cenah lamun di aya najis mangka teu tiasa
disucikeun ku batu, tegasna kedah diwasuh bae ku cai. Wala yajipa nu katiluna ulah kaburu garing si najisna. Jadi di mana ayeuna urang miceun kitunya, terus diantapkeun ngalamun lila atawa bari ngarokok teh sabatang 2 batang 3 batang duit kagaring, terus bade istinja ku batu. Nah mangka tetiasa tos garing mah kakerud teh kitu, tetiasa dicolek teh. Jadi kedah ulah nunggu garing gitu. Urang tos miceun teh teras bae gitu. Istinja nganggo batu. Walayang takila jeung nu kaopatna nyaeta ulah pindah atawa ulah datang kana eta si najis teh, najis anu sejen seperti halna urang ayeuna tos miceun kitunya. Tos miceun aya deui kotoran hayam, nya tai hayam, tai embek gitu. Anu nempel kana najis urang gitu. Da maka teu bisa eta disucikeun ku batu, tegasna kedah ku cai. Wala yujawija jeung ulah ngaliwatan kana bobokongna atau hasafah. Jadi ari si lubang dubur teh kan tempatna najis, mangka najis nempel di dinya. Tah si najis eta teh si tinja urang teh ulah sampe ngalewatan kana bobokong teh nyata tetepokan lain lubangna. Jadi ngalei kana bujur gitulah istilahna. Pami hencer mah gitunya urang teh miceunna. Tah mangka ngalei eta teh tiasa disucikeun ku batu, tegasna kedah ku cai. Atanapi cenah urang tos kahampangan gitunya, tos kahampangan bade dibersihkeun ku batu, mangka ulah sampai ngalai kana batangna gitu, kana batangna si otong teh, tapi kedah tetep dina palawanganna. Mangka tiasa di istinja ku batu, dibersihkeun ku batu. Wala yusibahu jeung ulah kakeunaan si najisna teh ku cai. Maksudna ulah kacepretan atawa kaantelan cai. Urang tos miceun kan aya sisa tinja di dubur urang teh nya, di liang dubur urang teh. Ari kitu aya cai mencret gitu kena kana najisna. Mangka eta oge sami teu tiasa disucikeun ku batu. Wa antakuna jeung kudu kabuktian naon al ahjaru pirang-pirang batu eta tahiratan anu terakhir mah nyaeta kedah suci. Syaratna teh batuna teh anu suci. Kitu ulah nu najis batuna teh nya. Ayeuna urang bade istinja ngangge batu, ari batuna kenging mulung ti kandang domba. Sami bae jeung bohong ya. Tapi kedah yakin saya 100% si batuna teh nyaeta suci. Sababna naon? Perkara anu najis moal bisa ngabersihkeun najis gitu. Nah, omat ka bapak-bapak atawa budak ora di mana tos nyiram tatangkalan ageng nya, mangka eta ulah disintrekan tapi kedah istinja heula sakara dilebetkeun ka calana. Wallahu a'lam bishawab.